Bismillah dikawitan ngagama iya syair tentang kehirupan nu ayeuna cobaan ngawitan iya syairan muji ka Gusti Pangeran iya syair ditulisna di buku kertas lembarana nyaritakeun kanyarian nu kupun Bapa rasakeun unggal waktu unggal dinten kanyeri nu eureun pun Bapa tos lami di bumi tos teu damangna tos lami Gusti nu Maha Suci tulungan ieu sim abdi kamari anyar dibawa ke rumah sakit Aulia Sugante tidinya panyawat namol karasa wengipun Bapa karasa nyeri luar biasa abdi cida bingungna teu bisa nulunganna enjing pun Bapa dibawa ke dokter Agus namina dicek darah jeung gulana oge sareng keluhana parantos ti dokter pun Bapa sugante cager henteu aya karaosna abdi cida sedina abdi cida bingungna teu daya teu upaya ningali Bapa teu daya ngarasakeun panyawatna enjing pun Bapa dibawa deui ka rumah sakit PMI parantos dugi ti dituna teu aya deui kamarna teras pun Bapa dicanda ku
Samilu Gusti pasihan abdi kasabaran keikhlasan kangge ngurusan pun Bapa sing tiasa bila baktina enjing tete angkat ka bumi dong terperawat nusokmu barang panyawat geraga watete angkat karunya Bapa di bumi entosa tegiat deui teras diimpus kun Bapa alhamdulillah kerasa tapi pun Bapa telah nyerina karasa deui sugante tos damang deui hateja disedih deui kumaha atuh kumaha yang obatna di mana tos ka dieu oge ka ditu teu aya obat nu mampu mun sakitu syairana nyarita keun